Jajan naon? Jajan soft drink. Kade tong, ulah loba nginum minuman nu kararitu. Kunaon gitu mah? Bisi kena penyakit ginjal. Geus we nginum mah ciherang, meh sehat. Justru cai herang nu matak bahaya, bisa ngaganggu kana pernapasan. Nya kitu tong. Nya mah mun nginumna lewat irung. Kan ngadawang wece, nah geuning aya di lembur teu liburan. Teu ka mana cum, pancek pamarentah oge teu meunang ka mana-mana kudu cicing di imah. Bener oge nya ce. Tapi kadang sok bosan lah ce mah. Aya ningali batur mah liburan teh saminggu sakali cum. Dan cum ge lamun boga duit mah hayang liburan teh. Tapi katang bingung ce mah. Bingung kumaha ce? Rek ka pantai, sieun tsunami. Arek ka gunung, sieun longsor. Ari rek ka mall, sieun ku gempa. Kaje entong atuh ceneng loba kasihan kitu mah, mending geus we sare di kamar. Hari encum eueuh mah sieun we anggar sare we di kamar oge. Nah, sieun kunaon? Sieun reuneuh. Meni gede semag nih. Di mana tong? Ambu. Terus ningali anu kebanjiran. Nya tong, asa di mana-mana banjir aya nama. Nyarek teu banjir kumaha tumbu. Mijen sampah ka mana wae. Nya geura ieu di kota kabanjiran. Di pelemburan kalongsoran. Kumaha atuh nya? Rek teu longsor kumaha tuh tangkal kaina ge dituaran. Merenya sarakah teuing jelema teh nya tong? Nyambu tanda-tanda akhir zaman. Lain asa sarua jeung di imah ambu geura kopi gula beak. Terus ieu gas jeung ieu galon encan diareusian deui eta beas meuni koredas. Eta ge tanda-tanda akhir zaman. Lain tong eta mah tanda-tanda akhir bulan. Bah ngahulang kitu kemikiran menjadi pamajikan ce. Nah kunaon kitu si emak teu kunaon ce. Nah teu kunaon mah bet ngahulang kitu carita atuh bah. Heuh ce, tadi teh abah ngecek HP si emak apek teh aya kontak ngaranna bandot tua. Naon si emak selingkuh? Nya ce, ku abah teh penasaran di telepon. Pas di telepon teh nyambung kan HP abah. Naon ce? Keur naon? Keur ngarabu sampe. Aya naon ce? Aya perlu. Duh, hampura jadi ngaganggu. Henteu ce, aya perlu naon? Aya sapatu bodas teh, Ca? Aya ce, emangna jang acara naon kitu ce? Isukan rek reuni SMA, dress code warna bodas. Oh, nya sok we engke cokot ka imah. Ce, resepnya reuni teh mengenang ke sekolah SMA. Mengenang diajarna, Ca? Lain ce, mengenang lamun ngobrol ngagosipkeun babaturan. Ih, nya Ca, harita ge euceuk nepikeun ka ngerjakeun tugas sapari ngobrol, ngagosip. Teu dicarekan kitu ku guruna ce. Nya eta oge dicarekan ku guru nepi ka ngomong. Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Nyarekan teh meureun guruna teu apaleun ce. Teu apaleun kumaha ri Ca?
Nyata apalen nikmatnya kerja pakai mulut daripada pakai tangan. Oh, pakai mulut. Gak mandi atau tong ke sore? Rea mah tiris. Ih, jorok ti isu keneh can mandi. Baya tuh mah ada kasep keneh. Ih, lain masalah kasep keneh tong. Pan rek indit ngaji mah kudu bersih atuh. Nya tuh mah Nya sok atuh. Mumpung leutik keneh aya keneh kasempetan jeung menuntut ilmu. mak otong mah rek eureun menuntut ilmu. Ih, nah tong. Ilmu mah teu boga salahna naon, makanya kalau dituntut, komo mau dituntut nepi ka pengadilan mah. Ya udah memang gitu sih eta mah. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Rame ih. Geus di mana bieu cek Neng? Eta geus balik di pasar, nganter sincu meuli celana jero. Yo, nu kumaha modelna cum celana jero teh? Anu bahana spandek, anu sesina aya rendaan supaya lucu ka tempona. Tah anu ceneng, aralus. Ah, model nu biasa, make bahan katun, ngarak tiis pas dipake kalau boboga anak. Nah, hari emak resep make celana jero model nu kumaha gitu. Ah, modelna nu ipis transparan, mama meh teu hareudang ke dipakena. Hari aja kumaha bah modelna. Eca mah model anu G-string supaya gampang tinggal disingsatkeun. Ih, naha cek mul cicing wae. Ari ece sok make celana jero model kumaha cek? Ah, ece mah ngapet we sorangan. Bahan nama eta we urut spanduk rokok. Aduh, karunya teuing cek mul. Ih, ngahaja cak. Da salaki ece mah resepeun. Soalna aya tulisan harum, gurih, nikmat. Ajarkeun teh ngaragan karangsang. Gusti mana heula toh? Teti mana mak? Nah, ya kieu karek datang. Gara-gara si Abah. Aku naon gitu si Abah? Si Abah pas nyeng polisi. Iya wae si Abah mah meni wani ngawalawan ke aparat. Nya si Abah mah wanian nepi ka ngomong ke polisi, kamu perkutut. Ya gara-gara naon meni nyebut kamu perkutut ke polisi. Gara-gara si Abah ngelawan arus, terus stop ke polisi. Terus polisi ngomong ke si Abah, kamu kutilang. Manis gede, Neng. Neng lagi. Nanti udah action baru ya. Action. Gas. Pengen nanya tuh bu. Yuk, tangannya di situ. Nah, tangannya. Nah, udah posisi di situ aja. Ya, nada. Gitu tak. Rendang ngengkang. Nah, oke, sip. Action. Itu gerak. Ya. Cung, kenaon? Ah, keur ngadaweung we, Ceu. Nah, gini aya di lembur ke liburan, Ceu. Ah, henteu cung. Kan si kemarin tahu. Aturkan. Terus ningali anu kebanjiran. Keapaleun meureunt guruna masaknya kerekan teh. Dah. Belepotan. Yuk, kipro. Kita aja. Yuk, kipro. Action. Dasar. Cung, kenaon? Ah, keur ngadaweung we, Ceu. Nah, gini aya di Kipro. Di situ aja. Kipro. Action. Ya, kipro.